Ngan pagawean ka mana ieu? Pemajikan keur gede beuteung, kadang di 7 bulan. Lihat lah. Caprak bae di. Iyalah, ayo boga salaki balangsak mah. Pamajikan keur gede beuteung ge kudu be ngurusan imah. Mending be ayeuna mah salaki geus berangkat gawe. Aya jeung 7 bulan. Astagfirullahaladzim. Teu salaki aing aya di dinya cenah berangkat gawe. Neng, aduh. Pancenan gawe tadi. Ayeuna hayas di dieu. Nangan pagawean ka mana harese ayeuna mah pugu. Kondisina keur kos kieu harese anu gawe bege dieureun-eureunkeun Neng. Atuh gawe-gawe ikhtiar lagi ikhtiar. Sugan be menang pagawean. Ikhtiar atuh kondisina keur kos kieu mah kumaha anu gawe ge dieureun-eureunkeun. Atuh kudu ribut Aku ribut nangan pagawean bae engge geus waktuna mah tuh gawe mah gawe. Atuh penting ge keur gede beuteung ieu gede 7 bulan. Menang biaya gimana tuh biaya 7 bulanan. Lu satu dengan pagawean nu bener. Ulah judi bae. Nu aya ge beak ulin kabeh. Cangcut-cangcut neng nu anyar eueuh dijual beak. Aya lain pagawean kos kitu naon deui jaena harese nang pagawean atuh mendingan main lah. Atuh ngaruman teh kotok ke kulik ke naonan mendingan main judi. Atuh piraku anak dek dibareng duit haram bae geus ulah loba omong. Geus pamajikan mah cicing di imah. Ulah kos ngatur-ngatur salaki, ngumbahan nyeuseuh ngurus salaki, ulah kos ngatur-ngatur salaki, tita ieu tita itu. Yang penting mah duit engke aya, duit aya. Atuh ngaranna ge pamajikan keur gede beuteung hayang di alam. Lah, yang di alam masih kena mending sekoan kita ikan sampai ieu reuneuh tah 5 bulan. Atuh ja pamajikan keur gede beuteung masuk loba kayang hayang nyiram teh naon teh Atuh pan kuani kos dituruteun, pan mumpung ayeuna keur teu boga duit, sok kuani teh dituruteun. Kudu loba omong. Mah saya geus dengan pagawean kan gitu lah. Menteri kita ge endek indit. Nah. Mungkin ka di mah. Nek dengan pagawean ka mana, Judi aing. Astagfirullah, ulah kitu bae tuh, coba geus berat tobat. Kudu karunya atuh. Pusing muga salaki hiji ge. Ku judi bae gaweuna. Nyarageun ribeuteung kieu. Biar di imah onggal poe ribut bae jeung pamajikan ribut. Kudu bisa mesra gitu. Ditahna teh aduh gawe jeung gawe bae. Kanyaho kondisina keur kos kieu. Ngaraweng. Ampun, aing mah ka pamajikan hiji masih kena mending aing daek kanyana. Rama di mana ieu ramanya? Diajakan judi ku aing ya. Karama aing lah, judi lah. Aing rama. Sia leumpang make mata atuh, jeuleu-jeuleu. Yang leumpang make mata lah make dengkul Ya, nya karasal dihakan ku aing sia. Gegetuk monjek si mah aing. Nembalan bae deui ulah gara-gara nabrak geulutnya aing sia yeu. Sia. Dia leumpang mana meureun leumpang make mata sia. Rieun amat budak. Pasar ribu teh budak jeung pamajikan. Ieu.
Main tungganan ya ngajak aing judi. Biasanya si Boing yang panggilan ngajakan gitu. Mana inya nanya? Boing tuh, kebenaran ya kasih ngomongin. Ayah bae biasanya nyeureun amat sih budak. Kebetulan saya juga anyangan sia. Lu kasih ngomongin tuh gitu. Dia aing. Ka hiji aing mantus prasea jeung pamajikan aing. Pas prasea aing tadi jelema leumpang main nabrak-nabrak aing bantu nyahoan aing ke karasal. Nambah kesal bae aing. Wah, itu happy. Ayo main di mall yeuh. Mantep tuh kopi. Mendingan geus main bae lah. Oh, emang ya. Aing ngeup pemasukan. Sarua aing geus sama aing tuh bisa mau aya duit aing yeuh. Ya gini mana ya? Alah, main naon ke? Ya aing duit mah yeuh modal. Udah aing buat duit aing. Modal nih aya. Ngarawung bae pamajikan aing. Duit tah sih lumayan. Mana geura tuh itu nak? Urang di HP we. Nah. Ngarawung bae lieur aing di mah. Ngarawung bae. Ditenangan pagawean. Atuh gawe ge urang keur kos kieu doang kumaha deui itu. Oh, emang itu doang. Mantap amat ngopi deui. Oh, lieur maing. Tah, yang kita mah. Tah, aing 20-nya. Oh, tenang. Mulai. Yang penting naon tuh ah. Ayo. Ya. Naon? Tuh, aing eleh. Tuh, aing geus kabeh tah. Kabeh sih yeuh. Oh, Nang satu tah, tanggung aing mah tah. Ya, ayo. Yuk. Eleh. kabeh ku aing. Ayan. Hareup. Geus mamulus ieu. Masusuhan yang cenipoekeun ieu. Duh, ka mana salaki aingnya? Dan balik-balik dengan pegawaian. Ujang, kemana? Peting-peting. Lewat. Jang, manggil salaki aja. Tadi mah ieu sih lewat pamarahan ya. Nah, kemana cina? Ya, Ih, tadi ku uji tita dengan pegawaian. paling judinya nama. Ini aku Jang. Dia lompang lagi seperti pamarahan sih. Aduh, tengok dulu ku uji lah. Betul lah. Ujang mau kemana? Tadi mah lewat kali ini nah. Kalau nggak sekarang ku uji tanggal. Emang ge salaki aing mah ahlak. Pegawainya kitu bae, nyiksa ke pamajikan. Tangkeun ieu poe lah. Budak. Ngajanjian di ongkon can datang. Belum tamat. Ngajanjian mah di dia jam 9. Datang. Hari ibu ngaku tingkir belum tangan keren ge. Bu, kemana? Ulang dengan salaki urang, Ceng. Mang Boing. Pernah cing nyaho. Iya, tadi mah orang nyele. Tadi itu tuh, tapi ternyata kemana-kemana nama. Orang nyele doang sih. Aduh, Emang kenaon? eta kurang cerita dengan pegawaian. Tapi jadi pegawaian judi bae. Atuh coba tangkeun Bu. Orang tuh bisa nganter, orang kerja janji jeung baturan orang ieu. Nggak tangkeun itu jeung hade Bu. Ieu geus kada mulus di ieu. Ayo ting nuhnya. Karunya mah teh Oda. Salaki main judi, nyanam gede beuteung. Main bedaan. Ngaget aing beus ya. Capek. Ngajanjian jam beraha, datang jam beras ya. Masih mana sih ya? Ayo harus main cacing. Cacingnya lepas. Balon. Ayo capek udah budak. Aing karunya. Saha? Teh Oda, keur gede beuteung. Aing nanyakeun salakina Mang Boing. Oh, nusak main judi. Nah kan kali itu gede beuteung ya nah. Ih, kalau nyamat ya gede beuteungnya. Boing tolong main bae. Bae nya mah. Ujung boingnya. Sia aing ka dieu ngajanjian ge kanu Pak RT. Nonton tuh. Atupan keur geus beraha poe ieu na ge eueun ronda. Cek RT. Aing di bagian jadwal. Pasti sia daek teu? Kalau ini mah daek bae sih. Ayo kanu Pak RT lah. Kalau aing sabayan deuk ieu ngomong ke RT. Aing main saragam.
Yuk. Aku udah buka pangkat. Oh benar. Saya di batur aing dek balap di kuari. Sebelah encen ya. Aing jam aing lah. Wah, mulai ketinggalan ya. Lah, main lembek segala. Lah, siapa yang melehan bae yang aing mah lain layang. Pusing aing jalan bae. Naon? Sampai ih. Pas nempet naon? Tuh, dia serempet ih. Yo kok saya ngaya bae. Karunya itu kan serempet ih. Mana? Tuh. Temu pemajikan aing. Rame temu pemajikan aing ramis ya. Aduh aing mah. Aduh, ya. Ram, geus teu napas ram. Aduh pae. Aduh aing mah. Coba panggil tangan mobil gelap. Mobil. Aduh aing jadi duda tuh. Aduh aing mah. Panggilan secara wen kaing hokas ya. Aduh, jeuleuh aduh ram gerak tuh gerak-gerak. Geraan ram. Aduh. Pacar mah eta gorobak mainan mobil. Dipake. Aduh, pakai ka mana tuh mobilna? Anu ieu sarua anu kering. Gerakan. Untuk mau katulungan atuh ieu. Geus pae sih. Aduh, gerakan am. Ayo potong. Aduh, pemajikan aing. Ram. Tolong. Itu serius. Aduh, ieu ke belah mana sam? Aduh. Kemana-mana. Aduh, bilang